Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadani farda wa anta khairul warithin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam andibu auladakum fa innahum yakhluquna fi zamanin ghayra zamanikum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'ah wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfa. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Langkung tipayun sabadana muji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi anu ayeuna urang sadaya dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala tiasa riung-riung dina wengi anu pangsaena. Wengi anu pangsae-saena tibatan langkung sae tibatan maleman Idul Fitri, langkung sae tibatan maleman Idul Adha, langkung sae tibatan Lailatul Qadar, langkung sae tibatan maleman Asyura nya, langkung sae tibatan malam Minggu keur boga kabogo, langkung sae tibatan wengi-wengi anu aya di alam dunya nyaeta wengi Jumat, anu mana katami-tami dina ieu wengi kalebetkeun 10 dinten sateu acan Lebaran atau nabi sateu acan boboran rayabu. Di mana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamin min amali sholih ahabu ila Allahi minal isri fi Dzulhijjah minal asyari Dzulhijjah." Hartosna teu aya amal soleh anu pangdipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala lintang ti amal soleh anu dipidamal dina 10 dinten sateu acan lebaran haji ya. Jadi malam Jumat ayeuna kalebetkeun malam anu spesial gitu nya. Upami dietang ti kapungkur ibu ieu orang kampung dia aya 600.000 anu tos parelupus tak aya 600.000 aya teu ti kapungkur
langkungnya langkung 600.000 di mana malam Jumat teh Bu, malam Jumat Allah Subhanahu wa taala ngabebaskeun 600.000 ahli neraka dibebaskeun tina narakana, dilebetkeun ka surga, dihapus tina jadi ahli neraka teh 600.000 ahli kubur diasupkeun anu tos ka nerakakeun atanapi anu tos dicap ahli neraka jadi ahli surga. Alhamdulillah. Eta tiap malam Jumat dengan satu syarat Ibu, eta maotna teh nyaeta pernah ke waktu hirupna maca sholawat ya pernah lah sekali wae mah ya sabaraha 600.000 kali 24 jam cik 600.000 kali 24 sabaraha kali 24 jam sabaraha sajam teh 600.000 ahli neraka dikasurgakeun kali 24 600.000 bisa ngitung teu agungna rahmat Allah terutami dina malam Jumat terutama jalma-jalma anu barosa anu numpuk dosana we batur manabung duit ieu nabung dosa ngumpul dosa tuleutik jadi gede nu gede anger we kadang kalah ngagedean dengan leutikan terutami maut nyanak dosa tapi pernah maca sholawat tah bebas tina dosana dina malam Jumat. Nah mudah-mudahan urang sadayana dikempelkeun ditepangkeun sareng jalmi-jalmi anu ahli ngariung dina malam Jumat nya. Ulah salah Bu, upami urang kersa ngaos yasin ngaos sholawat dina malam Jumat bakal papanggih oge jeung nu sok maca sholawat teu bakal papanggih jeung anu sok maca yasin deui. Ulah salah, ulah sieun eta anu tara oge bakal papanggihna jeung nu tara deui. Gitu. Ulah sieun. Anu sae bakal papenak sareng nu sae deui. Anu goreng jeung nu goreng deui. Ieu ku rahmat sareng adilna Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna mudah-mudahan sholawat wa salam ditibakeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina, ka para sahabat, ka para tabi'in, atba'in tabi'in, tumugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing dicatat janten umat anu pangusaena nyata anu tiasa mamangpaatkeun waktos urang sadaya gumelar di alam dunya dianggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ngagungkeun kamantena sareng puji cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upami teu aya kacintaan dina hate sanajan sagede kutu maka moal daek ngalengkah kana riungan naon salat moal daek mata aya oge di dieu hadir aya cin aya ku kacintaan urang ka kanjeng Rasul mudah-mudahan ge syafaat yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Itu hadis Bu, dawuhan malah ditabi dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata si sajal manu maut yaumal jum'ati dina poe Jumat aw lailatul Jumat atawa dina malam Jumat kataballahu lahu ajra syahidin eta
mati syahid jebat kalimatna mati syahid. Sareng wawaqaf fitnatal qabr. Jangan diraksa tina keung, tina siksa, tina ruas di jero kubur. Moal keung di jero kuburna bakal lega di kuburanana. Nah. Jeung moal naon deui? Moal bakal diraksa ya kubur. Dengan syarat naon? Cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Denya aya syaratna. Teu sakur jalma anu maot poe Jumat, malam Jumat atau poe Jumat bebas teu sakur, tapi aya syaratna. Naon syaratna teh? Asal naon cinta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, gimana? Cenah aya nu curhat nya abdi cenah ieu teh meuni dikungkung wae ku kabingung, dicancang wae ku kasusah, di kangkangan wae ku kamelang gitu nya, kamelang ku kahariwang gitu nya, unggal peuting teu tenang gitu nya. Curhat dong. Naon cenah? Curhat dong gitu nya. Nah, daripada curhat di unggal golodog mending keneh dina pangaos. Dina pangaosan atanapi dina majelis salawat, majelis dzikir. Nah, gitu. Abdi teh meuni teu ieu teh berarti kurang naon eta? Kurang naon anu susah wae, anu bingung wae, anu sedih wae kurang naon, anu hariwang wae, anu melang wae, anu nyeri wae hate kurang naon? Kurang naon? Jawabanna nangan hiji, moal sia kurang cinta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bolarana teh hiji, Bu. Nah, dan sehingga bila mana cinta ka Kanjeng Rasul melebihi cinta kanu sanesna, resepna kanu sanes, maka bakal dileungitkeun eta kabeh anu tadi teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Teu aya doa saleuwihna ti sholawat, Bu. Teu aya doa anu langalang kaleuwihan sholawat. Komo di akhir zaman ayeuna. Komo di akhir zaman ayeuna, Bu. Di akhir zaman mah geus loba gogodanya. Geus loba lamun budak geus teu daek, geus teu naon? Lamun anak geus teu hayang ngadengekeun papatan nu jadi kolot. Loba ayeuna teh di luar negeri mah, di urang mah moal aya. Moal aya nu ngaku eraeun. Lamun dititah ku kolot teu ngadenge. Loba ayeuna mah. Mangka di zaman akhir geus ruksak kieu eta teu aya hiji amalan anu pangsaena lintang ti ngaos sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Bu. Lamun masantren, lamun sakola teh mah tinggal ngaranna hungkul ayeuna teh Bu. Nya, sok tingali ka sakola. Ngan narahaon hungkul di sakola. Sok tingali ka pasantren, ngan narahaon hungkul. Balik ti sakola teh kalah ka bedegong ka kolot. Loba ayeuna di luar negeri. Di urang mah moal aya nu ngaku daeraeun teh si kehet. Balik ti sakola teh malah mah balik ti sakola kalah ka kolot teh siga ka babaturan. Nyebutna ge kumaha urang we, gitu kan? Nya, majar mana teh partner waduh ucing hasil cenah. Nah gitu nya. Balik ti pasantren. Nya gitu kan. Masya Allah. Lain balik ti pasantren oge ayeuna teh. Nah margina, margi ieu zaman geus robah Bu. Urang sadar teh sadar, urang kudu lebet kadinya, lebet kana paningali anu batin urang, lebet asupkeun paningali batin urang. Ternyata zaman ayeuna mah lamun teh ngan aya hiji amalan anu paling ikhlas, hiji amalan anu pangsaena nyaeta lintang tinggal sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nya. Nya. Ada deh.
Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Fama tatadha'aful hasanat illa bi tikraris salat ala Muhammad. Nya da kumaha urang sadaya tiasa ayeuna nikel-nikel karena kasayan, tiasa berangkat menuju karena kasayan, kecuali ku bulak ngawah uih ku nyeungeurkeun ngaos sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kantos nguping ti kapungkur anu sakarat nyeri, kantos. Anda emang sakarat penyeri ngan cenah keneh nya. Hah? Cenah keneh. Maksudna leuwih nyeri tibatan ngajuru 1000 kali. Ngajuru sakali nyeri teu? Ieu 1000 kali ngajuru disakalikeun. Nyeri nya reset, nya reset. Nya. Ciga 1000 kali iya. Ciga 1000 kali naon? Ciga 1000 kali dipencit, ciga 1000 kali tisoledat kana hin. Kana tisoledat kana hinis, Ibu. Hinis awi dibelah. Hinis eta. Mangkaning teu make senal siriwik ka ditu nyiriwik. Kumaha ngagajeng salu ti luhur. Nyiriwik keureun 1000 kali nyiriwik. Disisit di kulit-kulit, disisit kulit di banyur ku cai uyah. So, beuring teu? Eta sakarat nyeri. Sakarat teh nyerina teh leuwih ti 1000 kali dipeunci. Nyeri na sakarat teh dicarioskeun. Saur Kangjeng Rasul, ya Allah, dia ku nyeri-nyeri teh sakarat. Saur Kangjeng Rasul. Mugi eta tada teuing umat abdi, Gusti, umat abdi mau ulah ngalaman nyeri ciga kieu. Siga 1000 kali disisit, 1000 kali dipencit. Nah, eta Rasulullah punya nyaahna ka umat. Dugikeun ka nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ka nyeri sakarat umat abdi sadayana ka abdikeun. Aya teu ustad nu di urang nu kitu. Ajengan di urang nu kitu. Ya Allah, ka nyeri urang dieu, urang mana ieu teh? Ka nyeri urang dieu, ka abdikeun we ka nyerina sakarat teh. Aya nu kitu ustad di dieu. Cenah? Encan. Bisi nyerieun. Aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bu, kecuali jalmi-jalmi anu nyeueurkeun ngaos sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin sakaratna keur waktu sakaratna bakal bunga. Bakal meunang kabungahan keur waktu saka kenging bagja dina waktu keur sa. Ya Rabbi sholli ala nabi. Ya Rabbi tahhir qalbi. Ya Rabbi sholli ala nabi. Allah ya Rabbi ighfir li dzambi. Ya Rabbi tahhir qalbi. Ya Rabbi layyin qalbi. Ya Allah nu janten pangeran mugi Gusti. Mugi Gusti mugi rahmat tetep ka junjunan. Sareng mugi sareng dosa abdi hapunten, bersih hati miwah diri dihampangkeun. Nabi Muhammad panutan alam, janten pamimpin sadaya alam. Putra Aminah anu katelah Sayyid Abdullah ramanahan teu salah. Wajib urang cinta ka anjeuna, bari mapai jalan agamana sangkan salah. Met dunya akhirat kenging bagja dina waktu. Ya Rob keur sakarat. Ya Rabbi sholli ala nabi. Ya Rabbi ighfir li dzambi. Ya Rabbi
Tohir qalbi ya Rabbi lain li qalbi. Itunya. Jadi kumaha sahabatna kenging bagja dina waktu keur sakarat. Yang keur sakarat ieu mah keur sakarat teh lain bagja kelaka haus jeung lapar. Haus jeung lamun eta laut salandunya diasupkeun kana ti koro moal seubeuh-seubeuh bakat ku haus, bakat ku hayangin, bakat ku hayang lapar. Aya we setan didinya mere cai. Yo sia kurang dibere cai, ngemong-ngemong cai. Ting cai naon, ting arak, ting alkohol. Yo kurang asal maneh ngaku pangeran ka urang bakat ku haus sok we cenah. Alhamdulillah ini kali. Jadi weh paena teu mawa iman. Lantaran naon? Lantaran nya eta nya haus teh ajeng lapar. Gitu. Bakat ku haus, bakat ku lapar. Eta keur sakarat tuh. Masyaallah. Eta final keur sakarat teh final sakarat masyaallah. Upami urang hoyong bagja dina waktu keur sakarat sing seueur ngaos salat. Kabagjaan waktu keur sakarat ku seueurkeun ngaos sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Siap punya sholawat. Kami di pakuburan Bu, di jero kuburan dina hadis diuningakeun lamun jalma tukang maca sholawat mah eta malaikat oge eraeun. Punten cenah abdi teh ceuk malaikat kumawantun cenah abdi teh ieu teh da puguh tugas abdi teh sanes teh percanten puguh tugas ieu teh cenah tugas naon nyaeta naros di pakuburan. Man rabbuka Muhammad wa man nabiyuka Muhammad wa ma imamuka Muhammad wa ma Muhammad. Imam Muhammad wae cenah ieu mah ditanya teh faqul lahum Muhammad saha pangeran aja Muhammad. Saha nabi aja Muhammad, awan imam aja Muhammad saha kiblat Muhammad we kabeh. Pokona mah lamun teu bisa ngajawab, lamun hese ngajawab, geus we bacakeun Muhammad pokona mah. Di jero kubur salamet Bu. Hah? Lamun cinta ka kanjeng Nabi mah ya Allah ieu mah Muhammad wae atuh cenah kumaha ieu mah. Eta teh jalma tukang maca salat. Dijamin ku syafaat ka Rasul. Nah, gitu ya. Ieu mah balik ti kidul ka kaler, balik ti kaler ka kidul, asup ka imah, lain inget ka kanjeng Nabi Muhammad, ieu mah kalah inget teh ka artis. Nah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jalma tukang maca salat anu seueur ngaos sholawat, moal gampang kaasupan moal gampang kasurupan, moal gampang kasarumahan. Naon sababna? Paling kaasupan ke kaasupan ku Kangjeng Rasul. Nya teuing mun tara maca sholawat mah. Nya kitu nya. Nah, di mana di hiji lemur dibacakeun maca sholawat, dibacakeun sholawat, maka urang lemur eta moal aya nu kasurupan. Moal sok di lemur ieu aya we nu maca sholawat, moal aya nu kasurupan. Nya aya cara giringan nu kasurupan meureun tara maca sholawat atawa teresepeun kana maca sholawat. Tak lamun aya nu kasurupan antep kaya cageureup sorangan. Nya atawa bere cabe tah, bere bees ulah lakeun. Nah kitu nya. Sholawat teh kanggo nyaeta nyingkahkeun sagarupi kaawonan, nyingkahkeun sagarupi kamu ngajaginya ngadatangkeun rahmat jeung ngadatangkeun kaberkahan nyingkahkeun ka Allah awanan ku sholawat. Mangga urang sasarengan munajat ka Allah Subhanahu wa taala ngalantungan ausan sholawat namun satara namun yasin sabaraha uluk salam ka jalmi-jalmi anu saleh, jalmi wali-wali Allah, jalmi-jalmi anu agung jasana kamu urang sadayana terutami uluk salam ka wali-wali Allah, ka ahli-ahli
anu mika cinta ka Kangjeng Rasulullah SAW, mika cinta kana kanu ahli la ilaha illallah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naon cara ngaos naon heula mimitina ngaos heula sa Bu Kangjeng Rasul angkat ka langit katuj kali katujuh ti langit katujuh ka robrok ka mustawan ka Sidratul Muntaha didinya langsung aya anu ngaoskeun salam Allah Subhanahu wa taala Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadil Kangjeng Rasul Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin terus syahadat tanya eta bacaan eta teh aya di mana di langit Bu Masya Allah nah gitunya jadi assalamualaikum eta kanggo naon kanggo ngundang kasalamatan nya assalamualaikum assalamualaikum maca salam heula urang ka saha maca salam upami dibacakeun di bumi eta janten sodaqoh Ibu janten sodaqoh baca assalamualaikum urang contohan we nya Ibu aya padamel pabrik di payunan padamel pabrik di payunan pabrik teh aya satpam di dinya teh eta padamel pabrik seueur ngabring eta padamel pabrik istri pamegat teu parayun nu loloba mah awewe bring ka ditu pagawe Pak di gara we teh ararasuk keluar SMA teh ararasuk ka dinya bring abdi ngan di antara ribuan di antara ratusan jeung atawa ribuan eta jelema eta pagawe pabrik eta aya anu osok maca assalamualaikum ka satpam jeung seuri saeutik jadi di antara eta teh eta mah budak hiji tah assalamualaikum Pak Satpam gitu nya terus ngalangkung uina deui assalamualaikum Satpam deui gitu ka Satpam teh ngahargaan assalamualaikum unggal dirtan unggal lebat unggal ka tiap lebat tiap masuk tiap keluar baca assalamualaikum hiji waktu eta budak awewe mangkari dipikanya apisan ku inung bapana teh nya atuh gerak ku inung bapana teh nyaa eta budak awewe ka mana cenah ieu budak teh tadi isuk asal biasana langganan eta maca assalamualaikum lamun jeung balik ka mana tadi ari asup maca assalamualaikum ayeuna keluar eueuh assalamualaikum eta budak ka mana cenah panasaran eta satpam asup ka jero neang ka mana cenah ieu anu assalamualaikum eueuh di teangan nyampak teh di gudang aya kahuluan hasup gebul eta naon ku ngulek eta dina mesin ari pantona teh dikunci ti luar naon eta haseup sing goreng mesin kahuruan tereng ngabeledug Bu sedangkan ari pas didobrak dibuka ku kunci cadangan eta kesatuan dibuka nyampak eta Bu sa per detik deui eta sabaraha detik deui ngabeledug eta aya budak awewe pingsan dirinya keur ngajoprak dipanggul we eta budak awewe teh dipanggul keluar dipangku keluar ngabeledug salamet tarulang ngabeledug eta gudong ngabeledug lah ari ditingali eta budak awewe teh anu osok assalamualaikum paingan atuh ditandago assalamualaikum batur mah geus marali geus kosong tinggal eta panasaran ka mana assalamualaikum eta budak diteang teh ka bagian pergudang di gudang nyampak teh ibu eta budak keur pingsan ku haseup nya di pangku kaluar ngabeledug eta kumaha cik eta jadi judul nama ya teh maca assalamualaikum teh manfaatna teh keur kasalamatan nya eta
Kasalamatan. Masya Allahnya. Mana ya teh? Biasana misalnya osok mawa naon gitu bala-bala naon karena pengajian teh kamana ya teh mawa bala-bala ya teh karena pengajian buah-buah pingsan gitunya. Tapi ayeuna mah aya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nya eta bala-bala ibu upami dialungkeun ka balong bakal ngajeng eta lauk minta cengek. Mana cengekna? Angge deui eta mah nya, mah cengekna mah ayeuna nya. Masyaallah. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qaiman bil rahman. Assalamualaikum ya rijalal wahid. Assalamualaikum ya naib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sultan wa Aulia. Assalamualaikum ya Kangjeng Tuan Syabul Qadir Jalani. Assalamualaikum ya Nabiullah Khidir alaihi salam. Assalamualaikum ya alal kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum jami' kulli wali wal yakilillah. Assalamualaikum ya ahli ta'atillahi bi'awil akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bikum la yakun. Salamakumullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahiyatuhum biha salam wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.